Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda zaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atau mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha lalakon anu salajengna ieu Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah kemana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna atanapi anu sanesna. Kanggo anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur dina satiap aktivitas palawargi sadayana anu nuju masakna, anu nuju di padamelanana, anu nuju di kendaraanana nya dina mobilna, anu nuju di tempat konveksi bari ngajait ngupingkeun. sareng ulah hilap di like oge di komennya supados aya interaksi di antawis urang sadayana. Oge ulah hilap di share dibagikeun atau mugia wae wasilah palawargi sadayana anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari dongeng Sunda tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung Iran ngebrehkeun sagala pamanggihna. Najan kumaha bae oge tetep miboga kahariwang. Urusan eta mah kumaha aranjeun duaan. Rek iraha atawa rek dikumahakeun oge si Mimi. Kuring mah seja nyerenkeun. Ngan kuring oge moal gaplak ka aranjeun duaan. Cek enden Aning bari ngodok sakuna. Bro nunda duit dina palupu. Panon si Jarud jeung si Gundil barun celi ningali duit anu gede pisan pangajina teh. Mohon Den, kan serenkeun bae kapun Mang Duaan. Walon si Gundil rikat leungeuna ngarawatan duit dina palupu. Heuk, kuring nungguan hasilna. Ayeuna kuring arek balik bisi jadi penyuriga batur. Cek Den Aning deui bari nangtung, laju ngaleos ini tidinya. Sanggeus Den Aning jauh tidinya, pok bae si Gundil nyarita. Jarud, ieu duit urang bagi dua. Tapi cik kumaha carana sangkan pagawean urang lantip teu katahuyan ku urang lemur. Cek si Gundil bari mikeun duit ka si Jarud. Duit gentak bae dicokot ku si Jarud. Deui jalan Kang, lintang ti dibawa kanu jauh ti lemur dina mangsa puting. Komun bisa mah dibawa ka leuweung naringwul. Temal si Jarud mere wewengan ka si Gundil. Tah, arek pisan pamikiran teh euy. Dewek satuju pisan ye. Tapi nah arek langsung dipiceun gitu atawa arek dipateni. Lamun dipateni mah aduh lebar temen sakitu gadamulna pan Nyi Mimi teh. Untuk dipateni atuh Kang, bisi ngaririwaan ke ka urang. Piceun bae di leuweung ngan samemena urang pokos heula kuduaan. Aya ku tegep otak si leing teh Jarud. Keun dewek anu bakal ditemeuyan mah ngokos Nyi Mimi duh. Moal teu ngalemod eta matak moho. Si Gundil ngagak-gak seuri ka cida panujuna kana omongan baturna. Ke. Nah, akang nu mitemeyan. Kuduna ge kuring atuna tacan kawin. Akang mah geus boga pamajikan. Jadi wayahna akang mah urut kuring heuh. Cek si Jarud teu panuju kana kahayangna si Gundil. Waweur si laing mah Jarud. Dewek geus pangalaman kana ngokos bikang mah.
nu hartina kudu dewek heula nu ngokos Nyi Mimi. Panon si Gundil muncereng ka si Jarud. Tuh bisa Kang. Ulah sok licik atuh, ulah cilimit. Ajan urang sosobatan, tapi perkara bikang mah atuh beda urusan. Jadi wayahna kuring heula nu ngamimitian. Tangkuraksi ya, sarua jeung nangtang gelut atuh ka dewek ha. Setan alas. Si Gundil ngakidir nafsuna. Asa kaunghak meureunnan ku si Jarud. Bayana Kang, pikeun si Jarud mah moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas. Hayulah, urang para ijen. Cek si Jarud panuna mureleng ka si Gundil. Wah, ayo sia, urang galungan di luar. Pokna si Gundil bari jeleng luncat kaburuan. Kitu deui si Jarud, ngagajleng keluar nuturkeun si Gundil, atuh ker duanana tarung ragot nakeranan, merebutkeun perkara nu tacan karuhan. Kacaturkeun Ratu Arum, manehna mah arang langka aya di imah, gawena ukur ngatrok jeung Nyi Iting, lamun aya pigaweun osok babarengan can pernah sosoranganan. Sabenerna mah Ratu Arum horeameun ngalayanan lalaki nu ngarabul datang ka imah Ambu Esin. Sabab Ratu Arum di alam manusia lain hayang neangan lalaki, tapi nganteur karesepna ngablu ka mana badeosna. Lantaran di alam manusia mah loba nu narik ati pikeun Ratu Arum, mindeng manggihan kajadian nu matak helok pikeun dirina. Hal ieu pisan nu jadi pangbebetah pikeun Ratu Arum. Nu matak kajeun nu datang jalma jegud, Ratu Arum mah tara katarik, teu kurang nu daratang miboga rupa gandang katut anak pangagung. Anger bae Ratu Arum mah teu daekeun. Dina hiji poe, Ratu Arum jeung Nyi Iting keur mapai-mapai sampalan ngasruk ka pakebonan. Nu maksudna mah keur ngaluneur neneangan lalab rumbah, di mana ge bari markel sangu itung-itung bari botram. Mimi, lamun geus nepi kebon Mang Ahim urang reureuh heula bari sakalian ompreng. Wing tadi teh teu sasarap, beuteung geus karasa lapar ieu teh. Ceuk Nyi Iting ngarandeg heula. Sarua uri wing ge Iting, tacan kararaban kejo kakarek bubuy sampe 3 bukur. Walon Ratu Arum panona rurat reret ningalian ka sakuliah kebon. Wah pakah ilaing mah Mimi, dahar bubuy sampe oge sarua sia sasarap atuh. Teu kudu ku kejo wae. Beda sia Iting bubuy sampe mah heuras jeung harideung kana sungut. Ke. Nah make jeung hareuras sarta harideung kana sungut. Kapan bubuy sampe masa kitu muruh muihipuna. Ceuk Nyi Iting asa teu ngarti ku omongan Nyi Mimi. Nu pajar bubuy sampe teh heuras. Nyaho sia nyaho teuing sia Mimi Iting. Pokona mah teu ngeunah di daharna bubuy sampe mah. Ongkohan harideung oge loba lebu kana sungut. Tema Ratu Arum bari geek diuk dina jukut. Asap kupoekeun uing mah nah aku mah ilahi ngadaharna atuh Mimi. Dahar sampe tapi sungut pinu ku lebu. Nyi Iting kacida bingungna kusabab ukur ngadahar bubuy sampe tapi ari sungut pinu ku lebu. Nya kitu we sia Iting. Dahar bubur sampe bubur di aing. Dahar bubuy sampe mah dicapek. Pila ku ilaing teu apal. Ku belet ilaing mah. Wing ge ngarti Mimi palebadinya nama. Maksud wing teh ngadahar bubuy sampe mah eunah teu dipesek heula cangkangna. Dasar bodoh, bolot ilaing mah Iting. Karena ge bubuy sampe atuh. Geus asak mah langsung didahar. Tapi geus urang ini keburu menterang manten. Pokona mah teu hayang deui wing mah ngadahar bubuy sampe pokona mah. Pokna Ratu Arum bari cengkat. Terus bae ngungkug teu malire ka Nyi Iting. Ke. Eta ka wing nyebut bolot. Sidikan manehna nu botrok. Ngadahar bubuy sampe janji kada waktu dipesek heula cangkangna.
Nyi Iting ngutruk sorangan, jung bae cengkat nyusul Ratu Arum nu geus miheulaan leumpang. Heuleut sawatara waktu, Ratu Arum jeung Nyi Mimi anjog ka kebon Mang Ahim. Kebon Mang Ahim gamblung keneh, can dipacul urut pelak jagong. Teu aneh lamun kebon Mang Ahim sok dipake ngangon domba, kusabab loba jukutna bari jeung hararejo. Lalab rumah oge loba pisan di dinya. Dimimiti lalab Jombang nepi ka Bageulis keur meujeuhna mararontok. Samalah mah aya tangka leunca nu jadi kusorangan. Buah leuncana bararadag sawareh geus harideung arasak dina tangkal bakat kula leubeut. Aya oge nu marurag ka hanap geus uduh. Geus loba motor nu ngaliwat meuni gandeng nya pamirsa. Samalah mah aya tangka leunca nu jadi kusorangan. Buah leunca bararadag sawareh geus harideung arasak dina tangkal bakat kuleubeut. Aya oge nu marurag ka handap geus uduh geus liwat ti asa. Mimi, pupu leunca jeung nu asakna sawareh urang jieun lalap di dieu. Geus sesana urang jieun karedok leunca di imah. Uing arek nguneur Jombang jeung Bageulis sakieu marontodna atuh Cek Nyi Iting bari jongjon nguneur Jombang jeung Bageulis nu keur mareujeunna mararontok. Ratu Arum teu nemalan terus bae mupu leunca nu keur meujeuhna mih pril buahna nya. Ratu Arum ka cidaresepna sabab tangka leunca aya kana duana sararua laleubeut. Tiap manggaran reuteum ku buah leunca. Sakapeung sok diasaan ku Ratu Arum buah leunca nu geus hideung karasana amis barinyan. Caag deui kanu harejo keneh karasa peuheut. Ratu Arum kurang resepeun kana leunca mah, tapi najan kitu buah leunca kabeh dipupu samalah mah anu marurag oge diwadahan. Rengse mupu buah leunca. Ratu Arum diuk bari nanghunyar lambar, buah leunca meunang mupu ditunda deukeut endong bekelna. Nyi Iting oge geus rengse tina ngundeurna. Jombang jeung Bageulis teu sirikna ngunung-ngunung minuhan endong. Mimi, urang dahar teu kuat ieu teh beuteung geus murilit. Ceuk Nyi Iting bari muka wadah bekelna. Ilaing mah hararese barang alat teh kawas nini-nini. Temal Ratu Arum ngarawel endong wadah bekelna. Lain hararese sia, tapi loba pisan ngundeurna. Minggeus tong loba huntu sia, uing arek dahar. Ratu Arum teu malire deui ka Nyi Iting dekul bae dahar miheulaan. Panon Nyi Iting ngadila ka Ratu Arum tapi teu wani cacarita. Ratu Arum tonggoy ngahanca alasna, daharna segutna keranan, dengan sangu ukur jeung pais peda di surawungan, diembohan ku angeun tongtolang jeung goang. Dina waktu nungan sakedeung, Ratu Arum geus rengse daharna, regot nginum. Nyi Iting nepi ka buncelik sabab manehna mah karek-arek ngahuap, tapi Ratu Arum daharna geus cacap. Kapina-pina teuing dahar teh Mimi kawas diudag-udag ririwa ilaing mah. Cek Nyi Iting panonna mencerong beungeut Ratu Arum. Sok-sok dahar teh montong loba baceo sia. Lamun embung kadiekeun alasna milaur uing hayang kene apanan. Temal Ratu Arum panonna mencerong kana alas Nyi Iting. Menye dasar ilaing mah rewok Mimi tara aya kabentetan. Ceuk Nyi Iting bari ngadekul dahar. Ari Ratu Arum ukur Nyi Kikik seuri. Cik, wadah leunca kadiekeun Mimi. Ngeunah meureun leunca dadakan mah. Ratu Arum teu nemalan, sor bae wadah leunca digeserkeun ka lebah Nyi Mimi. Nyi Iting nyokot leunca terus bae dihuapkeun, kadenge pating caletruk dina baham Nyi Iting nu keur ngadahar leunca. Ratu Arum tiba ngareret sakedeung lantaran manehna mah geus apaleun lamun buah leunca rasana peuheur. Ngan teu lila di antarana
Kadenge Nyi Iting babalongkengan utah uger. Puguh bae Ratu Arum ngaranjug gentak bae tumanya. Kunaon ilaing teh Iting? Nyi Iting teu nemalan, terus bae ongkek-ongkekan bangun ripuh na keranan. Beungeut Nyi Iting pias, panuna cirambayan balas utah-utahan. Ilaing mah kacida pisan kawing teh Mimi. Ceuk Nyi Iting bari nyokot cai nginumna dipake kekemu. Nah uing nu katempuhan sia teh Iting. Tingali ku ilaing sia teh Mimi. Tempo dina wadah leunca aya naon? Ratu Arum gancang bae nyokot wadah leunca. Dialak-ilik imut pisan. Tapi tayana naon ukur buah leunca nu ngajarentul. Tayana naon sia teh Iting? Untong sok nyalahkeun hakanan pamali? Tema Ratu Arum bari nunda deui wadah leunca. Dasar mata siap mata pedas sia Mimi. Ceuk Nyi Iting bari nyokot wadah leunca. Sanggeus milihan leungeun Nyi Iting ditamprakeun ka Ratu Arum. Tenyo ku ilaing sia teh Mimi. Ieu mah tai domba nu geus garing deuleun. Ceuk Nyi Iting deui bari terus cumiduh ngerasa sebel jeung weurel kene. Basa tadi ngabaheum leunca, karasa ku Nyi Iting aya nu ngresar sarta bau meledos. Ana disidik-sidik kana alas sing horeng buah leunca ngahiji jeung tai domba nu geus garing. Tangtu bae kasamaran tinggal sabab buah leunca nu asak sarimbag pisan jeung tai domba nu geus garing kapoe. Anu temerapna ka Nyi Iting matak ngurel kana beuteung, nepi ka akhirna Nyi Iting ongkek-ongkekan utah uger. Keun bae sia Iting ubar deuleun. Cek Ratu Arum nyikikik seuri. Nyi Iting teu nemalan ukur mencetan beuteungna nu karasa seueul kene. Beunang sia ayeuna mah. Kadenge aya sora lalaki gigireun Ratu Arum jeung Nyi Iting. Puguh bae Ratu Arum jeung Nyi Iting ngarenyak. Breh katingali aya dua lalaki ngabedega bari nyekelan bedog. Nu tayalian eta teh si Gundil jeung si Jarud nu geus ngintip-ngintip ti anggalna arek ngiwat Nyi Mimi. Montong kabur atawa ngagorowok sia. Lamun maraneh duaan hayang salamet. Cek si Gundil panuna mencrong ka Ratu Arum meh teu ngiceup. Atra ti korona lok-lokan. Si Jarud ngadeuketan ka Ratu Arum. Bedogna diantelkeun kana beheungna. Nyi Iting awakna ngagibri. Beungeutna ngadadak sepa awahing ku sieun. Arek naraon aranjeun duaan? Naon dosa kuring? Cek Ratu Arum. Teka ciri tagiwur anger bae tenang. Montong lo bata tanya lamun hayang salamet mah. Ayo maraneh doan kudu milu ka kuring doan. Cek si Jarud bari nyidik-nyidik kana awak Ratu Arum anu gademol. Heuk, kuring moal bahak kana kahayang anjeun doan. Temal Ratu Arum bari ngawatek pangawasana. Ratu Arum nyilih jirim dirina jeung Nyi Iting kana domba. Ade oya, oh ade gitu. Ayo ini tayina kene. Cek si Gundil, cek si Jarud bari terus nungtun Ratu Arum satengah digusur. Kitu deui si Gundil nungtun Nyi Iting teu sirikna diduruk-duk. Ari Nyi Iting ukur colohok, kusabab dumadakan juga aya domba di dinya. Anu leuwih helok pikeun Nyi Iting lalaki anu duaan pating dirig-dig narungtun domba bari leumpang narurusuhan. Tapi pikeun si Gundil jeung si Jarud mah pangrasana keur nungtun Nyi Mimi jeung Nyi Iting. Ayo Iting urang balik. Antepkeun lalaki ucut burung mah. Cek Ratu Arum bari ngarawel endongna terus bae indit ti dinya. Nyi Iting nepi ka ngagurubu. Gancang nyokot babawaanana terus bae leumpang nyusul ka Ratu Arum. Ari si Gundil jeung si Jarud terus bae leumpang gagancangan bari narungtun domba kasieeunan kapanggih kunulian. Ari nu keur ngangon domba kabeneran ngareret ka pelebas si Gundil jeung si Jarud nu keur nungtun domba bari rurusuhan.
bae anu ngangon teh ka Cidarewa seunana geus teug bae lamun eta dua jalma teh nu maling domba inguanana. Teu anta parah deui ngan nu ngangon domba ngagorowok tarikna keranan. Bangsat, aya bangsat domba Cuk nu ngangon bari ngabretek lumpat ngudag ka si Gunil jeung si Jarud. Baturna nu sarua keur ngangon pating raringeuh ngan samangsa baturna katingali keur lumpat bari nyebut bangsat ngan brebet maranehna oge lalumpatan ngudag baturna. Bari sarua pating corowok nyebut bangsat. Si Gunil jeung si Jarud pating raranju geus boga sangkaan lamun ketakna geus katohian kunulian meh bareng ngan sakilat si Gunil jeung si Jarud manggul domana. Berengbeng si Gunil jeung si Jarud ngabecir lumpat teu sirik sagala diluncatan pating gorobas kanu bala. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.